Mitra kaum dangu Numatak teu aneh, urang Kampung Arya, Desa Bingkeng, Kacamatan Dayeuh Luhur, Cilacap mah nyebutna teh Eyang Pangadegan. Sabab cenah saenggeus ku pasukan musuh dicahcer nepi ka tiwas, layon Kanjeng Haji Prawatasari mah tetep ajeg pengkuh. Kurahaya tidinya eta inohong pajuang anu teu dipiwanoh saha kakasihna teh langsung dikurebkeun di eta tempat keneh bareng jeung 12 wadya baladna nyaeta dina taun 1700 genep. Kitu ceuk beja anu dibejakeun